Mang tari orang sebenarnya mah salah keluar. Lamun teu salah keluar mah nah itu pasti beunghar ieu teh. Ai keluarna cenah. Yo lamun aing kaluarna di jelema beunghar mah mal balangsa. Mau balangsa. Lamun keluarna ti bool munding dek teu. Lah, aing jadi munding. Yo, mang ka gunung urang neangan emas-emas atuh impoke di ditu kumaha. Dek teu. Oh, teu asieun. Kararieun ah. Ya, sugane di ditu mah kos batu tasok menang emas teh batu didinya orang geprekan. Paling ngomong mapaluna palu seneng sabaraha kilo. Kilo teh pan boga meureun. Aya asal kuat we memanggul. Ajeun karungan. Yo, di ditu urang neangan duha, urang tapa-tapa atuh di ditu. Sugane menang duit. Oh, nya asieun, karena aing diwadalkeun deui. Daek teh jadi wadah. Nya nyambung. Kan hayang beunghar lain siga batur. Banyak yang berharga yang menang gitu embung atuh. Ya, justru eta supaya orang beunghar teh ladang di kos kitu. Babari soalna. Ah, wabari ge nu lulus menang angger we jadi wadal. Kumaya mun urang meuli tuyul second. Emang Aya. Jadi itu di gunung. bisa nu dagangna di gunung. Rahasia eta mah. Ayo kurang ka ditu yuk. Ini panas kieu, hujan-hujan atuh. Sugane hujan duit, Mang. Emang aya. Ya sugan we atuh. Hujan duit mah. Linggis daek teu. Buset, bae. Lalu mun hujan duit kencringan daek teu. Embung, hang barolong ieu mah aing. Oh, Oke, gerah hujan duit mah. batu genteu. Daripada cicing amang orang mancing-mancing we atuh. Sugane menang putri doyong. Emang saya daek ngawinna. Oh nya daek lah mun aya mah.